Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Kumaha damang sadayana? Bu Eli harap mugi-mugi kalian atau hidup aya dina kasalamatan sareng kasehatan sadayananya. Satu acana di kawitan diajarna Bu Eli bade nyungkeun dihapunten bilih aya kalepatan margi kamari saatos liburan dina Idul Fitri nya teh. Janten bilih Bu Eli aya kalepatan nyungkeun dihapunten nya. Nah, dinten ieu urang bakal diajar deui bahasa Sundana. Satu acana diajar, hayu urang ngadoa heula pamugi pangajaran dinten ayeuna aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala sareng aya mangfaatna. Kanggo kelas 3 dinten ayeuna bakal diajar ngeunaan pangajaran 8 nyaeta hormat ka kolot jeung ngajen ka sasama. Kumaha eta isina pangajaran dinten ieu? Hayu urang kawitan diajarna. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta mengenal pupujian dina bahasa Sunda. Urang bakal diajar ngeunaan pupujian dina bahasa Sunda. Terus nyebutkeun sikap hormat kepada orang tua dan sesama. Nah, sikap hormat ka sepuh urang kumaha, terus ka sesama manusia ya. Yang ketiga adalah nu katilunya eta ngagunakeun bahasa hormat. Eta nu bakal diajarkeun dinten ayeuna. Hayu urang ngawitan diajarna. Pupujian dina bahasa Sunda nyaeta puisi anu isina muji kanu agung, doa pepeling jeung sakur kana pangajaran anu dumasar kana agama Islam. Biasana dikawikeun di masjid bari nungguan waktu sholat atawa kagiatan anu sejena. Sangkan urang inget kana waktu ibadah. Tah eta nu ngaranna pupujian. Urang osok ngalakukeun nanging teu terang namina. Pupujian teh nu sok aya di masjid teteh. Janten pami aya pupujian, urang kedah kumaha, kedah ngiringan. Sangkan ngelingkeun jalmi anu teu acan tiasa ngalaksanakeun ibadah. Biasana dilakukeun dina satu acana maghrib, satu acana isya, biasana gitu. Tah, pupujian ieu seueur macemna. Di dieu aya di halaman 120 abdi milari pangarti. Teras di halaman 122 aya Kanjeng Nabi. Nah, eta teh sadayana pupujian. Teras anu terakhir ieu aya nu judulna Sora Adan. Kayak urang kawihkeun salah sahiji pupujian anu aya dina tadinya. Tadi dia urang bakal ngahaleuangkeun pupujian salah sahiji pupujian. Anu terakhir we nya nyaeta judulna Sora Adan. Kieu lirikna. Kakuping suara adan di masjid tika tebihan, si horeng teh ngawartosan ngajak sholat babarengan. Ulah sok sholat di imah, salila aya masjid mah, pribumi atawa sema, hayu urang berjamaah. Tah gitu lagam dina pupujian Sora Adan. Tah eusina teh nyaeta kakuping suara adan di masjid tika tebihan teh tikat jauhan, sing horeng teh ngawartosan ngajak sholat babarengan. Teras ulah sok sholat di imah,
salila aya masjid mah. Pribumi atawa semah samah teh tamu. Pami dina bahasa Indonesia nama hayu urang berjamaah. Ta eta teh biasana sok dihalangkeunana dina saacan magrib. Nah, biasanya sholat magrib mah seueur anu sok berjamaahnya. Nah kitu eta ngeunaan pupujian. Bahasan anu kaduanya eta ngeunaan sikap hormat ka kolot jeung ka sasama. Sikap hormat ka kolot nyaeta contona nyariosna ku bahasa lemes, teras tara bantah kana parentah, unggal sholatna ngaduakeun. Hideep osok teu ngaduakeun kolot atanapi sepuh pami atos sholat, kumaha coba doana? Anu Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Eta cara ngadungakeun atawa doa ngadungakeun ka kolot urang sangkan panjang umur, teras selalu taat kana ajaran agama. Teras di dieu aya carita ngeunaan murid anyar. Di dieu ngayekeun Danu sareng Wildan. Tadi dina eusina Danu sareng Wildan mah nyariosna teh nyarios lemes sadayana. Contoh di dieu Wildan hoyong terang ka bumi Danu, enjing bade amengnya alamatna pantos di tiwastosan. Mangga enjing we atuh sakalian urang ngadamel peta tugas ti ibu guru. Mohon kedikeun karton ti Wildan. Teras Wildan kaditu, punten Bu, dupi ieu teh leres bumina Danu. Tah eta teh sami sareng bahasa lemes. Pami nyarios kanu saluhureun kan ka kolot atanapi ka sepuh ka guru kedah nganggo bahasa lemes. Nah di dieu muhun ieu Wildannya cek ibu Danu. Bari tuluy Wildan asup ka imahna. Sok kalebet Danuna nuju dipiwarang heula ku ibu sakedap. Mohon Bu, abdi Wildan rerencangan Danu. Di dieu Wildan mah nyariosna ngagunakeun bahasa anu lemes. Kedah kitu pami ka sepuh mah nya. Teras nu kaduanya eta sikap hormat ka sasama. Contoh sikap hormat ka kolot ka sasama contona. Nah, di dieu tara moyok atawa tara nyarekan. Tara moyok teh tidak mengejek. Tara nyarekan tidak memarahi. Terus gampang hampura, selalu memaafkan. Terus tara adigung, gampang tutulung, nggak pernah sombong, tapi dia senang menolong sesama. Nah eta sikap hormat ka sasama contona. Tah ayeuna urang atos diajar ngeunaan sikap hormat ka kolot, terus sikap hormat ka sasama. Engke urang bakal diajar bahasa-bahasa lemesna kanggo nyarios ka sepuh atanapi ka guru kanu saluhureun. Bahasa nu katilu nyaeta ngeunaan bahasa hormat. Bahasa hormat biasana dianggo kanu saluhureun, ka kolot, sareng ka guru. Cobi tinggal paguneman dihandap. Nepangkeun abdi Danu. Teras dupi ieu teh leres Ibu Ratih. Kamari abdi miyos ti payun. Dupi Bapak angkat ka mana? Pun Bapak nuju kulem. Tah eta teh sadayana ngandung bahasa hormat atau bahasa lemes. Hormat biasana digunakeun ka saha? Ka kolot, ka guru atanapi kanu saluhureun. Oke, hideep tugasna nyaeta nyebatkeun bahasa hormat. Contohna di dieu aya tugas ngeunaan prak ganti kalimat dihandap make ragam bahasa hormat. Contohna di dieu aya bahasa kasarna semah teh dititah asup. Nah,
bahasa lemesna bahasa hormat lah kumaha semah teh di piwarang lebet gitu contohna atanapi tamu teh piwarang lebet. Nah terus nu kadua maranehna kakara pindah berarti bahasa hormat kumaha aranjina nembe ngalih eta bahasa hormatna. Tah nu duana ku hidup kerjakeun nya oke ditulis dina buku tulis jawabanna aja. Tah rengse panginten pangajaran dinten ieu tadi urang atos diajar ngeunaan pupujian teras anu kaasup pupujian kumaha dihalangkeunana teras urang tadi tos ngabahas ngeunaan sikap hormat ka kolot sareng ka sasama terus ngeunaan bahasa hormat. Nah dinten ieu tugasna nyaeta halaman 120 genep ngeunaan sikap anu milampah kakolot sareng ka sasama ku hidup dicontreng contohna gancang ngalaksanakeun parentah berarti hormat ka kolot contreng anu kakolotna. Teras gampang ngahampura kasalahan berarti ka sasama gitu dicontreng. Teras nu kadua nyaeta nu tadi tos dijelaskeun tadi nu duana hidup kerjakeun dina buku tugas. Tah sakitu heula pangajaran dinten ieu pamugia yang manfaatna. Bae ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.